DP Studio terang peristiwa Production Tanjung Priuk and Entertainment. tahun sabaraha 84 tak ieu beungeut na jelema nu rapatna dicelincing keur ngancurkeun Islam. Bahas ulah mung sieun boga hajat mayarna saeutik. Dede urang mah kana dangdut puluhan juta dibayar kanu ngaji mah 2,5 juta ge keur nyeuhil geus potong. Bae dan nya ieu mah hukum lah. Betul. Mending blak-blakan daripada ngomong tukangeunnya. Da urang mah Islam marina ngomongna tukangeun hareupeun teu wani hehehe. Bae da mah hukumnya penya. Da bongan amat ngondang kuring. Cenah ajengan teh galak. Yang pertama saya mengambil STT Sekolah Tinggi Teologi di Beji, kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan lebih saya dibina dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris.